pandemi pepeling kanggo sadayana jalmi. Lamunan jiga baheula ku endah hirup meni asala lega, teu kahalangan rek ka mana-mana ge ngaler ngidul teu aya batesna. Dulur baraya ngariung balake cerak anak indung, lumampah tenang teu suwung, teu ngarasa sieun tepung. Duh Gusti Nu Maha Suci, kumaha hirup jaman kiwari? Dunya teh geus tibalik, baheula mah kasur anu dipoe, jaman ayeuna mah jelema anu diparoe. Baheula mah pare anu disemprot, jaman ayeuna mah jelema anu disalemprot. Baheula mah hewan sasatoan anu dikurung, ku jaman ayeuna mah jelema anu dikarurung. Baheula mah wawasuh teh lamun bade dipasihan tuang, tapi jaman ayeuna mah di mana-mana dipiwarang wawasuh, tapi teu dipasihan tuang. Baheula nyarios negatif teh teu sae, tapi ku jaman ayeuna mah tibalik positif anu teu sae. Baheula bersatu kita teguh, tapi jaman ayeuna berkumpul kita runtuh. Baheula malamun aya semah atanapi tamu, bagja da mawa berkah, tapi ku jaman ayeuna mah aya tamu teh dianggap mawa panyakit. Baheula gumujeng someah ka batur, tapi jaman ayeuna masker anu dibagikeun ka batur. Baheula lamun aya jalmi bersin teh alhamdulillah, tapi jaman ayeuna ningali jalma bersin teh dianggap mawa panyakit. Baheula lamun balik nempo kolot mawa kabagjaan, tapi ku jaman ayeuna mah lamun balik nempo kolot teh mawa penderitaan. Baheula mah kudu nguatkeun iman, tapi jaman ayeuna mah cenah kudu nguatkeun imun. Bener, dunya teh geus robah. Beuki dieu eusi alam dunya beuki teu puguh, dioyag-oyag ku corona pada ripuh, kaimanan loba anu rapuh. Cirining alam dunya teh geus dek rubuh. Bakal datang mangsa patarik-tarik omong, paheuras-heuras genggerong. Ieu anu disebut ujian, ajab, istidraj teh ngumpul sakaligus. Dek bener dek henteu ieu si Covid anu puguh namah kaalaman, karasakeun kunu beunghar, kunu balangsa, ku raja, ku rakyat, kunu geulis, kunu goreng, beunang kabeh oge. Eueuh iwal minta tobat ka Nu Maha Agung, supaya geura diangkat deui ieu makhluk anu ngaranna si Covid. Amin ya Allah ya robbal alamin.